Jibril sampaikan ke Muhammad, woi bejakeun ku anjeun Muhammad ka ahli Mekah. Ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi yatikum bih. Bejakeun coba kitu ka kaula cek Kangjeng Nabi ye. Hai ahli Mekah, coba informasikeun ka kaula, bejakeun ulah asa-asa ka kaula. Hiji, in akhadallahu sam'akum, lamun Allah nyokot dedengean anjeun tata dina ngadenge ku ari torek. Hiji. Nomor kedua, lamun Allah nyokot absarakum kana pangdeuleu maraneh kabeh tadina bisa deuleu ku ari mah buta. Rabun buta ka dituna. Nomor katilu, wa khatama ala qulubikum, jeung ku Allah geus dicap geus stempel hatena geus teu daekeun ngadengekeun, teu daekeun neuleuh kana kahadean. Tah kuari madu jadi pertanyaan, andai kata maneh dicabut dedengean, dicabut dadeleuan, dicabut di halangan HTTA kana kebenaran, nayaman ilahun ghairullah yatikum bih. Tanya ku anjeun Muhammad, hai